Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jorewat cilung Guntara nu leuwih ti heula maju. Narajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu ngajrelat ngilu marengan panalajangna Guntara. Jakawanara nu dihurup ku Guntara jeung Nyai Kintamani pikeun ngimbangan panarajang dua urang lawana ngajadikeun panarajang Guntara jeung Nyai Kintamani taya nu kenakan anggota badan lawan. Sohyuk cuelat plos. Panarajang Guntara nu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Harita teu kenakan sasaran sabab cirim Jakawanara geus ngajuelat pindah tempat. Sohyuk datang sabetan pedang Kintamani anu ngarah kana dada lawan. Tapi Jakawanara teu kapalingan gerak harita ngagajang luncat ka beulah katuhun badan lawan. Gerakan Jakawanara lain bae nyingkahan sabetan pedang lawan. Tapi posisi badanna nu aya di beulah badan lawan, harita Jakawanara bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan ngajadikeun Nyai Kintamani ngabangkieung ka tukang semunya ngigir. Terus setan kurang ajar. Nyai Kintamani ngagerok kaget terus ngabangkieung ka tukang. Sedengkeun Guntara ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan ngagunakeun jurus tapak naga sakti anu leuwih ampuh. Tapi Jakawanara geus saga diri pikeun ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Hantukna bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Geduk terus. Glug. Guntara ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Jakawanara mundur salengkah. Nyai Kintamani anu geus leuwih ti heula bisa mancuhkeun tangtunganana harita ngawangun di pasangan. Bari ngatoreng hapanapasna terus nyarita ditujukeun ka Jakawanara. Hei Jakawanara, maneh geus ngabuskeun panarajang ka deui aing. Tapi maneh montong waka ngarasa geus meunang angin sia. Sabab moal lila deui maneh anu bakal terus-terusan kabeunangan ku panarajang lawan. Guntara bari mancukeun di tangtunganana ngawangun di pasangan bari terus nyarita ka Jakawanara. Ingatkeun Jakawanara, mun dina poe-poe ka tukang dina mangsana tarung, si laing teu waleh unggul deuleu sia. Tapi tarung dina waktu ayeuna mah eueuh. Si laing deuleu anu bakal kawalahan. Saterusna bakal bisa dirupuhkeun sia. Sok masalilana ayeuna kabeunangan sia. Kuring wajar
jeung dina tempatna lamun ayeuna kuring ngabela diri. Gendaan kuring anu bakal dirubuhkeun ku Andi kaduaan. Ya, teu mata jadi masalah keur kuring mah. Sabab geus ilaharna dina tarung mah dirubuhkeun atawa ngarubuhkeun lawan. Aya menang, aya eleh. Geus ilaharna eta mah. Nyai Kintamani anu geus saga diri pikeun maju dina rajang, harita musirkeun perhatianana ka Jakawanara bari nyarita deui. Hayo urang teruskeun sia tarungna Jakawanara. Tong leleda jeung aing mah sia. Sabetan pedang aing bakal aya nu kena kana anggota badan maneh. Nu mata geratatan-tatan sia, rasakeun sia. Heya! Jorelat cilung. Nyai Kintamani maju narajang bari metakeun pedangna. Sedengkeun Guntara ngajrelat marangan kana panarajangna. Masing-masing pada ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Syuhiu. Berat. Pedang Nyai Kintamani ngarah kana beuheung lawan. Jorelat pros. Panarajang teu kena kana sasaran. Sabab Jakawanara geus ngajoelat pindah tempat. Guntara muruna rajang ka Jakawanara anu karek napak pindah tempat pikeun anu kadua kalina. Jakawanara ngabandung di panarajang anu jilawan. Ngan gese waktu sababaraha detik samemeh badan Guntara kadorong mundur ka tukang. Harita Jakawanara masih sempat ngasupkeun gedoran peureub katuhuna ngahantem dada lawan. Yuk seprotes. Jadah aing kabenangan krok. Lang ajar sia. Guntara ngageronahan kan nyeri ngadalig dekat tukang. Mundur sababaraha lengkah. Gancang harita Guntara ngajaga kasaimbangan badana. Dalig deg raneg. Guntara ngeureunkeun sukuna anu ngadalig dekat tukang. Guntara langsung mancukeun di tangtunganana. Nyai Kintamani jeung Guntara anu geus pada marancuh dina tangtunganana. Harita meh bareng pada ngareret kelebah Aki Rungking Pasir Gunting anu ngajanteng nangtung di tempat anu rada anggang. Aki Rungking bisa ngarti kana reretna Guntara jeung Nyai Kintamani. Aki Rungking tatan-tatan pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna ngabantu Guntara jeung Nyai Kintamani. Harita katingali Aki Rungking mere isarah ka Guntara jeung Nyai Kintamani. Ku cara ngacungkeun jempol katuhuna nandakeun geus siap pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Guntara jeung Nyai Kintamani jadi pada gede hate. Harita pada ngabangun pasangan deui. Duanana geus saga diri pikeun nuliskeun tarungna. Guntara musirkeun paneutipna ka Jakawanara betus nyarita. Si lain tadi geus nyebankeun panarjang kana dewek sia.
sakedeung deui dewek anu bakal nipankeun panarjang ka si laing sia. Rasakeun panarjang dewek anu bakal ngarupukeun si laing Jakawanara sakaligus bakal ngarampakeun dada si laing deui sia. Jorelat Cilong Guntara majuna Rajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu milu marengan kana panarajangna Guntara. Jakawanara ngimbangan panarajang dua urang lawana ku cara gujrang-gajleng jeung jingkrak teu beda ti wanara atawa monyet we mangsa nyingkahan panarajang dua lawana. Tunggu jelang-jelang sia. Kurang ajar sia boyet. Sedengkeun ieu Barasakra Aceng Jeprut jeung Non Alina anu ngabandungan kana lumangsungna tarung pada negerakeun sikep jeung katepanujuan hatena. Kuayana tindakan dilakukan Guntara jeung Nyai Kintamani. Non Alina nu harita kadenge keur cumarita. Sungguh cemenget ya. Kenapa kunaonnya itu Guntara sama Kintamani seperti itu? Kenapa kenaon Kang Aceng henteu ngabantu Kang Jaka bercadung, terus lang non, terus lang mun Kang Aceng ngabantu, terus lang ya. Duh, Jaka terbujur deh. Terus lang Jaka pasti bakal tersinggung sih, bener teh. Terus lang mun Jaka minta bantuan mah Kang Aceng udah ready sih. Terus yang kesasah Kang Aceng mah terus lang. Dan lagi kan udah siap sih kalau dipinta bantuan sama my friend gitu kan. Tapi kan sampai saat ini kan nggak minta bantuan kan Jaka kan, benar teh. Lagian kan Aceng mah boga notifikasi gimir sih. Dari dulu juga kan sampai sekarang nggak berubah, tetap konsisten. Terus yang kusaha gitu terus lah. Ya kalau begitu kita orang hanya bisa berharap agar supaya Kang Jaka tiasa ya Cina keunggulan menang and kita orang pada selamat Kang Aceng. Ya terus terang memang sama Kang Aceng oke ya sama sih berharap seperti itu non sebab mun Jaka tapi kalah atau eleh jajaten kan bisa berabe benar teh. Terus terang si Guntara seperti dendam ke Jaka. Makanya Kang Aceng jadi selempang juga sih. Jangan-jangan itu si Guntara rek nyilakakeun Jakawanara, bener teh. Tapi ya nama ya urang perhatikan we lah pertarungan anu sedang berlangsung non. Aceng Jeprut jeung Non Alina musirkeun perhatianana kana lumangsungna tarung. Sedengkeun Aki Rungking mah lain saukur merhatikeun tarungna wungkul. Tapi Aki Rungking bari ngagunakeun ilmu gaibna anu bakal ngabantu Guntara jeung Nyai Kintamani. Sangkan Guntara jeung Nyai Kintamani masing-masing bisa kasandingan ku dua makhluk gaib. Ayana bantuan opat makhluk gaib anu nyanding kana warugana Guntara jeung Nyai Kintamani geus bisa kaukur ku Aki Rungking bakal mampu diungkulan kakuatan jeung kamampuan dirina. Tarung terus lumangsung harita katingali Jakawanara ngapenung panarajang Guntara anu ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Tapi orokaya harita Jakawanara ngaranjuk kaget sabab waktu ngapenung panarajang
Guntara kalaka Jakawanara anu ngadaligdeuk kadorong mundur ka tukang sabab kakuatan tenaga lapisan Guntara jadi leuwih rosa. Jakawanara teu nyahoeun mun Guntara geus kasandingan dua makhluk gaib ku ayana bantuan Aki Rungking teh. Sohyuk lukas daligdeug Jakawanara mundur ka tukang sedengkeun Guntara ngan ngageser setengah lengkah ka tukang. Jakawanara sajaruni ngadaligdeug ka tukang dina kayan masih keneh ngarasa kaget sabab ku ayana parobahan kakuatan talaga lapisan Guntara anu jadi leuwih rosa. Samemeh leungit kakagetna Jakawanara datang. Panarajang Nyi Kintamani anu kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna jadi leuwih hebat. Da puguh Nyi Kintamani ge sarua geus kasandingan ku dua makhluk gaib. Ku ayana bantuan ti Aki Rungking. Syut hiu perasaan plos pedang Nyi Kintamani ngarah reh nuksuk karena dada Jakawanara anu keur ngadaligdeuk ka tukang. Muka hamun seglain Jakawanara pamohalan bisa nyingkahan eta panarajang. Tapi harita Jakawanara masih sempat marubuhkeun maneh ka gigir. Bari ngagorentelkeun badana, geus kitu terus ngagajleng ka tempat anu kosong. Kakarek oge Jakawanara rek mancuhkeun tangtunganana. Guntara geus ngajorat deui majuna rajang. Rikatna keran Jakawanara ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Tapi seperti tadi dewe, bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing ngakibatkeun Jakawanara kadorong mundur ka tukang. Sabrut! Guntara nuturkeun badan lawan. Nyusul tepus ku panarajang susulan. Tapi samemeh panarajang keuna sasaran, Jakawanara ngagajleng luncat ka tempat rada anggang. Sohyuk kelukas daligdeug Jakawanara kadorong mundur ka tukang. Sabusyuk gajleng plos. Jakawanara tacan ge mancuhkeun tangtunganana. Harita geus datang di panarajang Nyi Kintamani nu nyabetkeun pedangna ngarah kana beuheung lawan. Jakawanara masih sempet ngakiwar ka gigir. Terus ngagajleng ka beulah katuhu badan lawan. Orokaya Nyi Kintamani siga geus maca tata gerak lawan. Kajadian saterusna samemeh Jakawanara ngalakukeun panarajang balasan. Kaburu kapiheulaan manten ku Nyi Kintamani anu ngasupkeun tajonganana kana kekemplong anu jilawan. Hiuk teges. Jakawanara ngagero kaget, bari nahan ka nyeri, bari terus ka bangkiung mundur ka tukang. Gancang Jakawanara ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung daligdeug raneg. Jakawanara ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang. Gese waktu sareng hapan meh bareng jeung Jakawanara mancuhkeun di tangtunganana. Guntara jeung Nyi Kintamani geus ting joelat deui majuna rajang pikeun ngimbangan panarajang dua lawana anu kaayanana jadi robah pangaruh kasandingan makhluk gaib
taya pilihan lain ke Jakawanara kacaba kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Syuhiu datang Panalajang Guntara. Syuhiu berasap sabetan pedang Kintamani milu marengan. Cuela cilung plos Syuhiu. Jakawanara ngacuelat pina tempat. Guntara jeung Nyai Kintamani nu masing-masing kasandingan dua makhluk gaib. Harita pikeun ngimbangan kacapetan gerakan nuju lawan duanana pada ngagunakeun pangenteng badan sapinuhna. Kajadian saterusna tilu cirimting cuelat teu beda ti kalangkang we. Keur anu ngabandungan kana eta lumangsungna tarung teu bisa mastikeun nu mana jirim Jakawanara kitu deui nu mana jirim dua urang lawana. Aceng Jeprut jeung Non Alina anu merhatikeun kana eta kajadian mimiti kaentreupan ku perasaan salempang sok inggis Jakawanara kasoran eleh jajaten. Bari ngareret ka Non Alina, harita Aceng Jeprut turut nyalita. Selang pertarungan jadi menegangkan ya. Lima non harus terang dong. Kang Asing hatiku jadi salempang, bener tuh. Salempang ini sampai nguliwak. Terus selang mun Jakawanara jajaten, Kang Aceng kudu maju tarung nih. Dilawanan dah ku si Aceng mah. Dua urang lawan ge. Sakalikeun ku Aceng lah. Karena naon gitu patut anjir sieun teu gimir aing mah. Ku si Aceng mah teh sieun ku sasaha bener teh. Keuna naon ti baheula keneh. Jangan pangarti ngalap ilmu. Lamun teh diperlukeun pikeun nulungan sesama, enggak ada apa-apanya. Eueuh ke Aceng. Dina matina juga sampai sesolo kojol isoge lah. Serang lah, tuh siapa anjing. Pokoknya Aceng mah tuh serang. Tapi kenapa Kang Aceng menangis? Ya seperti biasa sih kalau terlalu nyedek. Non teh piamakeun suka begini Aceng mah. Jadi nggak tega lah kalau seorang teman kadese gitu dah. Batak rasakeun anjing. Aing percuma buka julukan itu sing bisa salah untuk bisa ngabantu jadi teman. Oke sami jadi cegang Kang Aceng melihat pertarungan seperti ini. Jantan khawatir jantan khawatir. Inggris kubisi. Apa itu Inggris kubisi ya? Ya Inggris kubisi teh buah-buah gitulah. Sieun gitu. Ya khawatir, takut Kang Jaka mengalami kekalahan, mengalami luka parah. Berharap tidak menginginkan, berharap rasa perasaan khawatir ini jangan kenyataan Kang Aceng. Oh no. Ya terus terang harapan Kang Aceng oke sama seperti Non Alina non. Ya udah jangan sampai nangis dong. Kok cengeng Kang Aceng katanya jago. Tidak takut sama siapa-siapa. Tapi kenapa? Untuk ayah nu nenger, untuk ayah nu najong, tapi nangis. Ya sudah dibilangin sama Non. Aceng mah kalau sudah nyedek piamakeun suka begini. Ya sudah. Kemari upami Kang Aceng terus-terusan menangis, asa semakin goreng patut itu. Gitu Non. Terus terang, ya Non kembali lagi ke
pokok permasalahan Kang Aceh oge sama seperti non Alina. Terus terang mun Jaka kepikeun ka eleh jajaten Kang Aceh mah sok rek anu jiwa we lah terus terang. Najan tapi ka kudu aja is oke no problem teu masalah keur Aceh mah. Terus terang ya ulang doakeun we nyanonya. Jaka sing aya dina kaunggulan. Cing aya dina kemenangan gitu. Tuh tingali lihat non. Bisa katingali ayeuna mah anu talung teh teu jojoletan teuing kawas tadi non. Aceng jeprut jeung non Alina. Bari dina kaya hati anu salempang harita pada musirkeun perhatianana kana lumangsungna tarung. Tarung masih terus lumangsung barat sakra ieu. Jaka Wanara jadi kageteun deui wae sabab Guntara jeung Nyai Kintamani mampu ngimbangan kacepetan gerakanana. Padahal Jaka Wanara geus ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Sanggeusna liwat sababaraha jurus mangsa Jaka Wanara geus ngurangan kecepatan gerakanana. Harita dua urang lawana mah masih tetep dina kacepetanana. Bangun anu teu ngarasa capek. Kitu teh da puguh masing-masing pada kasandingan ku dua makhluk gaib teh ya. Dan dina hiji kasempatan Panarajang Nyai Kintamani anu mangrupa sabetan pedang anu ngarah kana dada masih bisa disinggahan ku Jaka Wanara. Tapi orokaya Panarajang Guntara geus teu sempat disingkahan antukna sapasang dampal leungeun Guntara harita pilih ganti ngahancem kana dadana Jaka Wanara. Syuk dak syuk Jaka Wanara nahan ka nyeri bari ngabangking ka tukang terus rubuh ngabebengkang tapi Jaka Wanara masih keneh bisa ngajaga kasaimbangan badana. Tapi orokaya samemeh Jaka Wanara mancukeun di tangtunganana. Harita datang Panarajangna Nyai Kintamani. Sabetan pedang Nyai Kintamani anu ngarah kana beheung masih bisa disingkahan ku Jaka Wanara. Anu harita ngagajleng ke tempat anu kosong. Siut berasa gajleng plos. Harita Jaka Wanara ngagajeng luncat pindah tempat. Kakaragena pakana lemah. Geus datang deui Panarajangna Guntara anu ngajadikeun Jaka Wanara geus teu sempet nyingkahan jeung ngapendung Panarajang lawan. Antukna dampaleungeun ka tu Guntara ngahantem kana puceuli Jaka Wanara. Ngajadikeun Jaka Wanara rubuh ngacungkal maring lemah. Guntara mancuh dina tangtunganana bari ngumbar ka sukahatena. Si laing akhirna roboh Jaka Wanara. Kekuatan jeung kemampuan si laing teu mampu nyimpangan kekuatan deui. Sakedeung deui si laing bakal tamat ngumbara di alam dunia alias modar Jaka Wanara. Lawan teuing lawan aing. Aing dilawan aing. Ya, si Guntara anu geus mereseboh aing. Di harapan musuh nu kitu nu kieu. Aing nagilan si laing sakeudeung modar Jaka Wanara. Modar kuleun aing jadi, bro. Jurelat sidung. Nyelugudug. Nyai Kintamani terus nangtung di gigireun Guntara.
Bari merhatikeun kelebah Jakawanara anu can bisa ngoneal hudang. Nyai Kintamani nyarita di barunjeung seuri bangun anu suka hatena. Hasok hudang maneh Jakawanara plok. Mun heueuh maneh masih kene mampu jeung sanggup neruskeun tarung, sia ulang ajar plok. Tapi mun maneh geus bisa ngoneal hudang, ku aing bakal diperenan sakalian saja Jakawanara. Pangan sila aing teu oleh pepeuleuk sia. Mangka lu kawas maneh geus waktuna ku aing kudu dibinasakeun saja Jakawanara. Kurang ajar sia plok. Nyai Kintamani ngareret ka Guntara bari nyarita deui. Guntara, si Jakawanara geus ku aing welah di podaranana. Beheungna bakal disapakeun ku pedang aing. Ku cara kitu maneh geus mal aya panghalang dina mikahayang ka Sinon Alina. Kumaha satuju Guntara? Dewek satuju gen. Dewek satuju. Memang benar mun si Jakawanara aya keneh di kieu. Moal boleh jadi panghalang. Bakal jadi cucuk dina jero daging anu ngajadikeun dewek. Moal bisa ngapemilik Sinon Alina. Anu pikayang ku dewek. Waduh, sakitu gelisna. Sakitu jemplona Sinon Alina. Waduh, cacakan teu diropea teu beungeut teh. Alah, beda we urang luar negeri mah ye. Aduh, sok ena laksanakeun karep hayang kin. Anu hayang nyapakeun si Jakawanara. Dewek itu sabar ya yang ngulang gaper Sinon Alina. Ditamul ku aing. Luar negeri teh aduh. Tamul ku aing. Suka jeung sugema kana hate dewek gitu. Ningali si Jakawanara geus kababatang jadi bugang mah. Ka dewek kitu lah moal gangguan itu gangguan ieu. Nyai Kintamani musirkeun perhatianana ka Jakawanara nu masih keneh can ngoneal hudang. Nyai Kintamani geus nangtukeun sikapna pikeun nyapatkeun beheungna Jakawanara ku pedangna. Nasi maneh memang goreng Jakawanara. Goreng. Sabat sakedeung deui maneh ngagoler jadi bangke ngababatang jadi bugang. Disapatkeun beheung maneh ku aing sia. Nyai Kintamani geus rek ngajoelat rek metakeun pedangna nigas beheungna Jakawanara tapi orokaya